Mang, ereka masjid, alus nu hideu katawan nu bodas. Asa nama alus nu bodas deh. Besok nu bodas alus lah. Oh, nu bodas ya. Tapi alus kena nu hideung tuh nya teh pantasnya make nu hideung nya. Cenah nanya jadinya teh. Alus make nu hideung. Ya, masjid heula. Mang ieu gerbang tutupan ulah. Lah teu kudu beurang keneh ieu keun we cenah muka. Oh, nya berang keneh. Tapi asa mending ditutupan ketang. Cenah nanya sih teh. Teu balik pisan. Duh, hujan-hujan kieu mah ngeunah ngopi net euy. Oh, amang ngerek ngopi. Nya nyinji ka warung lah. Hiji we kuduaneun. Ji wae. Kopi naon mah? Kopi hideung atau kopi susu? Jiga nama kopi susu ngeunah det euy. Kopi susu lah. Oh, kopi susu wae. Heeh. Heeh, tuh. Iya, Mang. Nah, kopi hideung. Cenah tadi kopi susu. Tapi dah cek abi mah asa ngeunah kena kopi hideung mah. Si eta ngomongna kopi susu, datang kopi hideung teu balik pisan. Jenet. Ada ke mana? Ereka warung, mending kena motor, mending lempangnya. Ya, mending kana motor tuh, ngarah gancang. Ah, kita asa mending lempang mah. Lempang lah. Si kehet telah nanya kana motor lempang teu balik. Duh, hujannya mah. Ya hujan, ke mana gitu? Ereka warung, make payung ulahnya. Ya make payung atuh disirieut. Pan aya payung di jero. Oh. Tapi mendingan ulah make payung datang Seliba. Mang cek. Kehet. Jelek make payung. Tapi yang dibikin ka urang. Teu balik. Yuk. Kemana? Ereka warung, gitu. Langsung nanya ini. Ereka warung mang, mending kana motor mending numpangnya gitu. Yang saya ditanya. Henteu, mana reka mana hungkul.